ayat mah lebih daripada 100 kali Kangjeng Nabi istighfar tobat ka pangeran dina sapoe-sapoena. Padahal Kangjeng Nabi anu geus boga jaminan surga ti Gusti Allah tetap ngerasa sieun ka Gusti Allah teu eureun-eureun istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali. Nu padahal Kangjeng Nabi boga SK ti Gusti Allah ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar geus dihampura dosana tapi tetap kajen teh geus beunang panghampura ti Gusti Allah ngarasa sieun ka Gusti Allah istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali. Kunaon urang Cipanganten umat Kangjeng Nabi boga jaminan surga henteu boga SK dihampura dosa henteu tobat ke tilok naik dikir tilok naik kadang-kadang dipingpin ku kiai dipingpin ku ustad di masjid wa imam di musola hese hayang neangan peserta tahlil teh peserta dikir assalamualaikum cekel irung leos kalau umpatan anu teh mangan tilu karpet beduk jeung kogol imana mau tapi hari ditanya mah woi urang Cipanganten anda takut kagak sama Allah pasti jawaban sama takut. Amin bu marolohok bae kolot-kolot ge. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah amin wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an ma'suma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syafaati yaumal qiyamati li ahlil kabair min ummati. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi bi tashkhisi dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldani fatuba liman ta'zimuhu jullu qasdih wa ya fauzahu yahdha bi afin wa ghufranin. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin para alimil ulama waz zu'ama para kiai para kesepuhan para tokoh masyarakat tokoh agama tokoh terkemuka para sepah para sepuh bini sepuh masyayikhil kiram wasatidil kiram bil khususil khusus anu kupribados dipihormat serta ditedadungana kapangarsa tuan pun guru tuan pun sepuh al mukarram wal mufaddal wal mubarak mama Kiai Haji Yasin oge teh hilap anu kupribados dipihormat kakersana guru urang sadaya sesepuh kampung Cipanganten al mukarram wal mufaddal Kiai Jamjuri beserta keluarga. Oke teh hilap anu kupribados dipihormat master kula guru kula al mukarram wal mufaddal Kiai Nurdin anu ti Cisolong. Oke teh hilap kakersana dulur kula baraya kula tetangga kula al mukarram wal mufaddal Kiai Ajizi anu ti Sobong teh dapurnya. Hapunten kasadayana para guru para kiai anu parantos tiasa rurumpaheun hadir kana imah bala hadir kana i panempatan insyaallah. Jauh di Jugjug anggang di teang datang kana i panempatan pribados nyurung doa. Bahkan orang doakeun mudah-mudahan para guru-guru orang sadaya anu masih keneh aya muga-muga ku berkahna maulid nabi ku agungna Kangjeng Nabi pamuga sinareng pamugi guru-guru orang sadaya ku Allah sing diparanjangkeun yuswana anu barokah ditambah-tambah kesehatanana tambah-tambah milik rezekina tambah-tambah ilmuna tambah-tambah santrina mugi ku Allah sing diparasihan turunan anu saleh tur salehah nyata turunan anu tiasa mampu neraskeun kana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge teh hilap kakersana qori urang anu sengaja kurang diulem tebih-tebih di Tangerang al mukarram wal mufaddal Ki Haji Juhaimi urang doakeun mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala mugi amantena sing dipasihan kasabaran amin sing dipasihan ilmu anu manfaat serta di alam manfaat
sing dipasihan kesehatan anu maksimal pikeun nyebarkeun syiar Islam jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Oke teh hilap kasadayana para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah katingali kurang bisa kabedakeun bisa ka cirian antara panitia sareng lain panitia. Cirina panitia mah make suwuk di kongkorongan. Tuh aya ngaran panitia. Anu lain panitia mah ngaran panitia. Ganti mun awe mah bunitia. Jadi bapak lalaki panitia. Urang doakeun mudah-mudahan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung Cipanganten ieu muga-muga sing dijadikeun pamuda-pamudi anu soleh-solehah. Ya Allah ya Rabbal. Istimewa kasih dari muratibul acara, pengatur waktu, master of ceremony. Anu parantos masihan waktos kanggo pribados bikin cumarios dina raragami eling memperingati peristiwa lampau, peristiwa yang amat sangat bersejarah. Peristiwa dilahirkeun na junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga alhamdulillah sok sanajan tadi memeh karumpul kabehan bahkan tos kumpul dina ipanempatan diguyur ku hujan, sebab kula ge mulai berangkat di rompok sampai dugi ka dieu teu eureun-eureun kahujanan sampai rek salin di tempat teu tulus, sehingga tadi aya baraya kula teh erah salin di dinga. Alhamdulillah ieu kalayan taksis kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak urang sadaya tiasa kumpul ngariung hempak berbayak bertatap muka bermuajahah dina ieu panempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya ku Allah sing dijantenkeun hiji sababiyah, hiji wasilah, hiji cukang lantaran diturunkeunana taufik sinareng magfirah hidayah inayah ke urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak kaum muslimin hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah. Mipit-witi ti para kiai anu sugih ku pangarti, nadapi dungati sadayana para ulama anu jembar ku pangabisa bag-bagan ilmu agama. Nyuhun tawakuf ti sadayana para guru anu arulung ku ilmu fanemu sim kuring al-fakir anu butuh pisan kana rahmat sinareng kanya Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu perkasempatan nyanggakeun ta'zim mahabbah cinta ka para kiai, cinta ka para ulama. Mudah-mudahan para kiai, para ulama anu masih keneh aya sapapaosna sing kenging panang tayungan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalimat muqaddimah awalan peribados nyarios dina ieu perkasempatan ngalantunkeun intonasi serta ngaimplementasikeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu sengaja kaluar tina hate sanu bari bahkan pangjero-jerona hate sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimah thayyibah anu bentuk kalimat alhamdulillah, anu mana ibu bapak i kalimat alhamdulillah teh mangrupakeun kalimat sanaan Allah anu hartosna ngalem ka Allah, muji ka Allah. Maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca di awas kurang sadaya tos yakin pasti bakal ngabul-gudul istilah bahasa puji anu opat. Mana puji nu opat mun cek budak santri biasa nu sebutna puji qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal hadis, hadis alal qadim. Eta sadaya puji nu opat kacakup kamilik ku Gusti Allah Subhanahu. Nu mawi dina kalimat alhamdulillah ngandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat nu Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali. Puja urang sanggakeun ka hadirat Allah anu maha kawasa azza wa jalla, puji anu ngajadikeun pangais ati, puji anu ngajadikeun panghias rasa kapatri dina ati anu bening bersih kaluar dina hate caang larawangan estu henteu di dinding kelir di sindang siloka. Mun sadayana ibu-ibu bapak-bapak kabeh molohok teu ngarti ngomong naon ta tadi. Bahkan ibu bapak sakumna makhluk Allah satung kambing langit satangkara king jagat utek tongo walang taga rongrong gogodongan nu kumelip di alam langit anu ngampar di alam jagat ramu diksa. Justru pantes mun urang sadaya dina haflah mubarakah ieu dina tempat anu mulia ieu urang sadayana muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insya keur saha keur manusia anu mana manusia anu daek syukur ka Gusti Allah. Emang manusia anu daek syukur ka Gusti Allah teh manusia anu kos kumaha? Di antawisna ibu bapak manusia anu daek syukur ka Gusti Allah teh nyaeta manusia anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa. Jadi joro-joina kaluar tina hate sanu barina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun, bisa ngarealisasikeun, bisa ngagerakeun kana seluruh anggota badana tiasa ibadah kalayan ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala kangge mensyukur nikmat anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya. Nikmat nu mana? Nikmat anu kacandang iman, nikmat anu kabandang. Nikmat anu mana anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya? Nikmat anu karasa iman, nikmat anu tacan karasa eta sadaya nikmat pamasihan ti Gusti. Nu jelas nikmat nu mana anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya. Mun istilah bahasa budak santri bahasa nyebutkeun nikmat ijad sareng nikmat imdan eta sadaya nikmat pamasihan ti Gusti Allah.
naon ijad teh hartina aya kumaha aya di alam dunia. Naon sababna? Sabab urang mah ibu bapak sebagai makhluk Allah, sebagai dadamlan Allah, sebagai ciptaan Allah, urang mah ayana di alam dunia teh posisina al wujudu ba'dal adam. Hartina aya na urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di Cipanganten, bahkan memeh cicing di Cipanganten, tadina asalna urang mah kabehan teh eueuh heula. Leres teh. Memeh terang nu ngaran Baros, tadina asalna urang mah eueuh heula. Memeh terang nu ngaran Pandeglang, jelas tadina asalna urang mah eueuh heula. Memeh terang nu ngaran Serang, memeh terang nu ngaran Rangkas Bitung Lebak, jelas tadina asalna urang mah eueuh heula. Bahkan kadituna memeh terang nu ngaran Lampung, Jakarta, Bandung jeung sajabana, jelas tadina asalna urang mah eueuh heula. Ayeuna urang diayakeun ku Allah, diijadkeun ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia kalayan didorong ku nikmat wujud, nikmat bentuk anu saking bagus jeung gagahna. Naon sababna? Sabab teu aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala sakolong dunia anu panggagahna pangpantesna dina bentuk jeung dedegan kabeh ge iwal ti manu ngalunjak sia manu astagfirullah. Ari tadi kula mimiti di alam ku protokol al alim al alam sahibul fadilah Ki Haji Tibrisi Petir Serang menang 5 menit di sia-sia haram jadah doang. Manu astagfirullah kolot-kolot manusa sia survei membuktikan for example nungaran jelema gagah, nungaran jelema kasep, nungaran jelema gelis punten lain cek urang-urang acan ibu bapak bahwa manusia ipang bagusna dina bentukna ternyata Allah Subhanahu wa taala parantos ngadauhkeun dina ayat Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an teh mangrupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci, bahkan bahasa lain menyebutkan Luqmanul Hakim. Ternyata dina Qur'an termaktub, tersurat dan tersirat yen manusia ieu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pangbagusna panggagahna dibandingkeun jeung makhluk-makhluk Allah anu lainna. Alhamdulillah sakumaha dan Allah dina ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kendor amat pelebah kula mah teu imbangan bu kula mah cokot mendelik padahal mah sora bering geus serak kot ngahejeun beuheung menirengkeng beungeut ke men kadeuleu mah kot hejo beuteung ampul-ampul makana kula diuk dina kursi plastik hejo ke men kadeuleu metal yang tai kot kenceng rapet sakali deui anu ikhlas nu ridho supaya urang tambah-tambah ganjaran tambah-tambah pahala ti Gusti Allah insya naon sababna? Sabab ari Quran ma'al muta'abbadu bitilawatih bakal ngajalikeun ibadah ku sabab dibacana. Punten ibu, punten bapak, Quran mah ulah-ulah tegan maca sanajan ngupingkeun ngadengekeun insyaallah ku berkahna Al-Qur'an, ku agungna Al-Qur'an urang bakal kakecretan kabagian ku pirang-pirang thawab ganjaran ti Gusti insya laju kumaha kami mah teu maca kiai boga kitu ganjaran insyaallah bakal boga ganjaran. Ulah-ulah tengan nu maca tadi saduana qori masya Allah tabarakallah anu merdu syahdu mendayu-dayu bahkan masih terngiang-ngiang kenakan Al-Qur'an ketika dibaca. Maaf ketika Qur'an mah boja ibadah ieu Qur'an mah urang sebagai nu ngadenge sebagai pendengar sebagai mustami biasana ge nafsu nu aya dina awak urang moal resepeun kana ibadah nafsu nu aya di awak urang moal cocokkeun kana parentahan ti Gusti bener teu. Tapi lamun sakirana punten lain Qur'an ku kula anu dibaca yakin nafsu cocok tuh laju pakai angin bijil dina tunggir naon eta itu tapi gajenteng buak maaf lamun kaluar tina sunggut sinden mah punten ulah-ulah ting nu ngora aki-aki ge ngorejat kok mau taki-aki keur ngorana mantan jaipong mantan sinden begitu ngadengin kos gitu keur diukot langsung reuas ngagebeg bari ngusapan dada manehna bari ku kulutus ngomong sorangan cek aki-aki teh buset goblok ge setan palabawe Quran dibaca batur mah Allah bahkan make tabkhim sagala kandel Allah manehna batu jelas naon sababna huntu ompong letah meulit pajejet ngosom kadengena teh lain Allah aki-aki manaon iya yo sakali deh supaya orang tambah ganjaran ti Gusti Allah insya lesteng bari jeung serak-serak nya doakeun Bismillahirrahmanirrahim
Rahmanir Rahim. Geunaheun teu Bu? Bener ya geunaheun teu? Alhamdulillah. Ibu hayang boga anak sorana geunaheun. Kula bae ge. Haram jadah gede tuh, gede tuh. Tuh, bisa weh. Iya cenah ngabeakeun susu nu kitu. Insyaallah kula mah tilok nyusu geus disapi. Sok sembrono wae ngabeakeun susu ngempeng-ngempengnya. Teruskeun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakti teman-teman geus ngadamel kami cek Allah, ngadamel ka saha al insana ka manusia anu mana manusia diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim anu pangbagusna panggagahna dina bentukna. Alhamdulillah. Berarti jelema mah rek awewe rek lalaki nu ngaran jelema diciptakeun ku Allah bentukna pangbagusna mun rek dibandingkeun jeung seluruh makhluk Allah nu aya di alam dunia ieu. Bisi teu percaya sok teangan urang Cipanganten anu menurut urang panggorengna. Kumpulkeun poe Minggu. Nges kumpul dina poe Minggu angkut bawa jalan-jalan sakalian refreshing bawa ke mana? Bawa ke kebun binatang. Geus di kebun binatang bandingkeun jeung seluruh nu aya di kebun binatang yakin pasti urang dieu di ditu pasti pangunggulna. Percaya henteu? Biasa keles ngaja ulah bari nyerengeh gitu. Kurang mantap di kebun binatang bawa ke Ragunan. Insyaallah di Ragunan ge nomor wahid. Dibawa balik di Cipanganten atuh. Tapi cek urang bahasa gorengnya tetap jelema mah sebagai makhluk Allah anu panggagahna. Alhamdulillah. Geuning urang sok ngadenge tatangga kadang-kadang urang sorangan sok kajebak ngomong goreng ka jelema, bener? Lamun ibu bapak nguping kalimat bahasa goreng nandakeun ka jelema, nandakeun eta jelema anu ngomong kos kitu hatena keur kotor, hatena keur aya hamaan, hatena keur aya werengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah bae anu aya panyakitan, lain sawah bae anu aya werengan, lain sawah bae anu aya hamaan. Ternyata jelema ge rek awewe rek lalaki hatena aya hamaan, hatena aya werengan, hatena aya panyakitan. Hama sawah mah paling-paling kungkang, teu kungkang, lembing teu lembing, ganjur teu ganjur, keong emas teu keong emas, beurit teu beurit, piit. Naon betul? Tapi penyakit anu biasa nempel di jelema hatena lain piit, lain beurit, lain kungkang, lain ganjur, lain keong emas. Naon atuh? Penyakit anu biasa nempel di hatena jelema mah biasana hasud, ujub, riya, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, tamah, ghibah, namimah. Masih kena seueur penyakit-penyakit hate. Ketika manusia hatena aya hamaan, hatena aya panyakitan, hatena aya werengan, kosakon buhu bakal teuas hatena. Ciri jelema anu teuas hate kos kumaha? Ciri jelema anu teuas hate moal narima kana papatah, moal ngadenge kana tausiah, moal ngagubris kana ajakan-ajakan mau'idatul hasanah. Ulah-ulah dengan ustad kiai ajengan sanajan indungna bapana ngomongan ngarasehatan mere ajakan mere mau'idatul hasanah yakin moal didenge. Naon sababna? Hatena aya panyakitan, hatena teuas teu mempan paling di jawabanna ku sungut nyingsat. Akur naon dikeprokan? Tarik keprok emang aing meluk japati dikeprokan. Terus kan naon cocok deh. Ieu tarik sis we. Panitia sareng panyakit tarik sis taras deh. Semonggo songko maya pesoan gambar tarik sis nggak cacing ulah tarik sis ada risin pula. terus mual mempanan sebabna hatena aya hamaan, hatena panyakitan. Ulah-ulah teng loba penyakit hate mah Bu Pak hiji ben nempel di jelema teuas. Contoh seperti hasud umpamana penyakitna. Naon ngaran hasud? Sementara takrif hasud cek ulama bahasana tamanna zawala nikmatal ghair. Ngaran hasud teh nyaeta jelema anu sok ngarep-ngarep nikmat ti batur leungit. Nu matak punten jelema hasud mah moal resepen nempo tatangga sukses. Jelema hasud panas nempo tatangga ka beuli mobil. Jelema hasud ngaheab hatena nempo tatangga kajian imah bagus. Jelema hasud panas nempo tatangga ka beuli motor. Jelema hasud nyingsat sungutna nempo tatangga na ka beuli sawah. Jelema hasud mengkeret hatena jeung sungut-sungutna nyingsat nempo tatanggana kongkrongna sagede curug. Bener? Sabab patokanana cek manehal jelema hasud mah ulah si eta nu beunghar teh mun bisa mah nu kompak. Cek jelema hasud bahasana ki ulah si eta nu beunghar teh mun bisa mah
ulah si eta nu kabeli mobil mun bisa mah, ulah si eta nu kabeli motor mun bisa mah, ulah si eta nu kabeli sawah jeung kebon mun bisa mah, ulah si eta pamajikanana nu kongkorong segede curug mun bisa mah pamajikan. Aku jelema hasud bahasa kuari bahasana semos. Naon semos? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nu matak jelema hasud mah senang lamun nepot batur tayina sugih balangsak atoh main ama. Yes. Yes. Gitu bener. Eta jelema hasud tah nu matak jauhkan kos itu penyakit-penyakit kos itu tah moal encreung. Bener. Sajabat di semos jelema hasud tamsilna iktibarna perumpamaanna jelema hasud lir ibarat seperti kieu batur anu meuli termos manehna anu ngagolak. Sarua sok batur nu kabeli mobil meh nu panas, batur nu kabeli motor meh nu ngaheap. Sarua pan batur nu meuli termos manehna anu ngagolak. Nu matak mudah-mudahan urang dengan berkah wasilah ngayakeun peringatan Maulid Nabi ku agungna Kangjeng Nabi, mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala sing dijauhkeun disinglarkeun tina penyakit-penyakit hate insya. Dan sebabna ngarusak kana ibadah nu kos kitu mah bahkan moal hasil maksud jelema anu boga penyakit hate mah mengkeren wae. Sebab naon loba pikiran. Ketika jelema lamun geus loba pikiran, wah tengan dirundung ku pamikiran, tereh kolot, buuk botak. Kulit karariput. Loba pikiran di antarana katerangan man kasur hammuhu saqama badanuhu. Saha jelema anu loba pikiran, yakin pasti eta jelema anu loba pikiran bakal gering awakna. Ketika gering awakna, jelema hasud otomatis awak nu gede surun. Kurang dagingna. Ketika nu hasud kurang dagingna, mun dideketan nu hasud kadeleuna kuru. Ari ceucek kunaon culak cilik nampa nu kuru. Hah? Hasud eta mah kuru ge punten ecek lain hasud eta mah kuru ge. Eta mah kuru ge bawa anti dealer. Anu hasud mah beda, kuruna ge bisa kaciri mata jero celong. Beheung panjang longong. Tulang tonggong narontot tuang pangilesan. Mata lamun si ecek keur nyeuseuh di pinggir kali tah di pinggir sawah umpamana teh cainya poho pangilesan teu kabawa. Aya nu hasud lewat eureunkeun. Bukakan baju na tangkupkeun nya seunah luhur tonggongna sarua eta ge doang pangiresan. Gas kembali deui mudah-mudahan urang dengan berkah wasilah agungna Maulid Nabi ku berkahna ku agungna mulyana Kanjeng Nabi mugi boga urang kabehan wallah Subhanahu wa taala sing dijauhkeun tina penyakit-penyakit hate insya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا penasaran kot hayang ngarempok kot ngararacung beheungna kalur kula mah bisa teu kudu lobaan nu tadi makan lobaan kosidahan kuari mah pan rame alhamdulillah kul trendy setiap muludan doang kamari beuh eta nini hadrohan cek ulah atuh kahayang mah ulah nu kos kitu teuing hadrohan komo dibelah ditu mah di Tangerang nini make baju saragam beureum kabeh nya mana beurang doang tongo atuh geus kolot saura geus ngewe ngarusak sound system bagus 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil langsung gua ritek anu gemblong apa mopak opak gemblong apa mopak gemblong apa mopak opak gemblong apa opak gemblong opak gemblong opak gemblong gemblong apa mopak naon culak cileuk
moal aya di dieu mah opak jeung gemblong eueuh di jero musola ge eueuh komo di luar nyangan opak nagan gemblong moal panggih moal ulah di jero ge eueuhan terus kan ih tampin kableh dia mungkin kableh dia Masya Allah aya kemajuan syiar Islam alhamdulillah termasuk tadi di dia putra putri urang kabehan dia putra daerah Cipanganten ngagitek kabeh ingat kula manuang baheula teh keur tahun 80-an rebana laletik teh di Tasikmalaya tabehanana ge teu pira ibu-ibuna saragamna baju barukat naon baju barukat teh nyata baju nu katempona carang para nyukan lauk teh tah pake gulung kok segede-gede teh kebo nya make baju barukat lamun make kutangna hideung ka deuleu kutangna hideungna mun kutangna beureum atuh ka deuleu beureumna teu pira tabehanana tapi kakompakan alhamdulillah pak pak tung tung pak pak tung tung pak pak tung tung tong 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 tung pak tung tung pak pak tung tung pak pak tung tung tong 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 tung tong tung tong tung tong tong tung tung tong 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 tung tung tong 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 kiwari mah mungkin lobaan naon nu lobaan teh ngaranna hah marawis kok kolot amat di dieu mah menik marawis di ditu mah cerawis rosa amat menik marawis tabohana plak 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 ya ayyuhan nabi wal kaukabu dzurri ya ayyuhan nabi wal kaukabu dzurri anta imamul hadra sultanuhal ghaibi anta imamul hadra sultanuhal ghaibi bikin rame ka dieu mah alhamdulillah saha nu ngaramekeun ibu-ibu jarang bapak-bapak mah ibu-ibu nu ngaramekeun mah alhamdulillah nu matak ibu-ibu mah naon-naon ge pangramena alhamdulillah na pangajian pentingan ayeuna nu panglobana nu pangramena ibu-ibu alhamdulillah teu di mana-mana ibu-ibu mah teu di kampung teu di desa mun pangajian naon ge pangramen di pasar nu pangramena nu tukang ngomongkeun nu nyokot Bang Emok nu nyokot Bang Saringah nu nyokot Bang MDS nu nyokot Bang Mudori ibu-ibu asal poe kemis bae geusing salindung di imah batur tah eta nu seuri nyokot ka eta ulah macam-macam eta nu seuri nyokot ulah teh eta panyakit di kampung teh eta panyakit di rumah tangga teh dengekeun kula ngomong ieu teruskan lain hahahe teu buku asal poe kemis sing salindung we di imah batur nanya kata tanggana ka batur ece cair moal duka abdi mah teu terang titin adi heula ge sakedap we aya naon teh mae ieu dengekeun poe kemis ieu cair moal ih teh uju mah dong teu nyaho bae kunaon aya ngaran di uju di aya lain uju di itu di Amerika eta si uju baru ngomong kos kieu teh moal cair teh mae moal emang kunaon kitu uju dengekeun can lalunas lolobana mah can lalunas saha satu si Engkom si Asma Sarodia si uju si Itoh si Ika si Titin ih can lalunas aja moal cair moal ih aing mah lamun eta mah aing mah pokona lamun eta lamun cair mereka pasar muludan kudu belikeun baju nu bagus teh malah teh cair mah harulap lap kadang-kadang punten eta ngin resah di masyarakat eta kos kitu punten heuh pelebah nyokotna meunah keur pelebah nyokotna mah happy ending bener ketika bayar masya Allah suk-suk sak-sak kata tanggang nyangan injeun teh itu tulungan si teh itu aya naon teh mae magrib datang ka imah kula lain kula isukan kudu bayar kayak pokoknya malamun dibere nginjem kuari salaki kami balik di Jakarta kayak dibayar eta teh bohong teh boh hutang geus numpuk moal bayar eta moal pan urang diolo nyokot 1 juta bahasana katarima 800 tapi ketika bayar 1.300.000 polongan teu tah kita kadengeun kudu nyokot tah nan sabab diomongan ku kiai di dieu moal mempan moal kula mah sabodo tuh paling ki jam juri di beleksak iya doang cenah di konsep henteu kula teh di konsep henteu sabab beda dina beungeutna kita urat-aratna nyokot Bang Emok mah sok kajenteng ku kiai dibacakeun ku ustad ku ajengan dibacakeun aya kateranganna upama kitu bab kiron bab boe jeung sajabana tetep nyeng soal sungutna ujung-ujungna hewa ka ustad hewa ka kiai ngobrol jeung tatanggana tah nyetel di 11 12 ikah
dengekeun saker peuting hanyilu muludan buh eta kiai nya goreng nya gendut menekot kenceng ngomong aing hewa pokona mah ka kiai kos itu hewa aing geus hewa naon sagala ngondang-ngondang kiai kos kitu geus pokona aing muludan hareup mah moal mayar aing moal iuran moal bisi ngondang ketak kiai nu eta deui Akur di pentamuludan hararese akur di pentamuludan hararese komo kuari manggeus aya alestan beuh hampura panitia lockdown teu boga duit ya eta tah gara-gara corona justru nu paling eta corona betah gara-garana mah nini tah biang kerokna mah tah nya panyakitna mah nini mana nini hah nu mata sampai kuari rame atur nini boga duit PKH pamere RT ku RT dibikinkan Assalamualaikum Waalaikumsalam naon Pak RT ieu mah alhamdulillah mah kabagian duit PKH di mana tina corona bara duit 500.000 kitu geus dipotong ku RT cepek ya mah men potong bae RT nyawa aing susah pan geus di dituna mah ulah sabodo teuing masyaallah aing mah kakarak nyekel duit 500.000 ya aing boga tatangga sararugi ge can pernah mereka aing model kos kieu tapi si corona mah bager jasa ka aing merekot 500.000 ya Allah moga-moga ieu corona sing betah di Indonesia moga-moga ya Allah ieu corona ulah waka balik sing betah lumayan unggal buan 500.000 ge tah eta biang kerokna nini tah mata kurang sampai kuari pan corona deui muludan teu meunang kula tuh tanya dulur kula Ki Haji Juhemi saurasi kita tempat anu dibatal-batalkeun gara-gara corona aturan mah kula keur isuk neusi kudu mah dicirinten corona ieu corona deui sakuduna mah pan kudu titah malake masker kan tadi cek guru kula di jam juri kumaha da teu ngeunah teu naon make masker sok abdi jarek nanya ka ibu ka bapak jawab nu jujur punten ibu bapak make masker ngeunah tante kan urang kusieun bae kas pasar kudu make masker kula keur poe naon meureunan ka petir kula jeung anak kula arek nyukur anak pas di Cicongkok aya polisi ngajagan masker biluk sakaligus ziut aing daripada titah push up awak kuru model kos titah push up piku mahaeun sebalik deui we goblok tah polisi kitu sia lah henteu make didenda 150.000 cek up di undang-undang kos kitu salah ini dibela salah kumaha ge kuduna coba hayo nyalahkeun kuduna mah kieu kira-kira cocok disepakat teh kuduna mah kieu cokot ti WHO dana corona kabeh ulah bahasana kieu setiap anu teu make masker didenda kuduna mah ulah kitu hese jelema teu make masker buktina pan nu marake ieu kuduna mah kieu tah cokot danana kabeh undang-undang kieu setiap nu make masker dibere 100.000 marake moal kira-kira urang satuju mun kitu satuju ingking keluar ti dapur make masker cepek ini nangklon terus eta masker jaka capean angin apa eta keneh diisap dikaluarkeun diisap diatakeun paeh ngagulupuk dinding gara-gara corona geus corona teh singkatan cek urangna menaon kokna kopi rokna rokok na anak jadi kopi rokok anak sakitu geus tapi ibu mah punten balik jadi wajib kudu corona naon kokorobet kana liang calana malam Jumat malam Jumat corona tanya ka salakina bapak arek corona moal naon sok coronaan kon panyakit eta mah lain panyakit corona ti abdi mah kakak lain mulut kakak mulut barokah matak awewe mah pangjagoanana tadi nu rame awewe sagala-gala awewe termasuk awewe mah sebagai makhluk anu pang luar biasana cirina bisa ngahirupkeun anu paeh nu paeh bisa hirup ku awewe bener teu ulah-ulah teh leutik gede dihuapkeun itulah kehebatanan awewe lalaki eueuh nanaonan lalaki mah eueuh tanagaan lalaki mah eueuh ngan awakna gedena doang atuh tiap mawa endog dua kok dibantuan ku manuk lemet tanaga nu matak awewe kiwari keur diangkat derajat ku Allah alhamdulillah nu padahal punten-punten nu ngaran awewe keur baheula samemeh Kangjeng Nabi ku Allah diutus ke alam dunia nu ngaran-ngaran awewe eueuh hargaan hina awewe mah eueuh hargaan naon cirina setiap pamajikanana reuneuh Arab Quraisy orang-orang jahiliyah dina patengahan imah teh lamun pamajikan reuneuh bu nyieun lombang jeung naon eta lombang jeung nyadiakeun jabang bayi nu kaluar tina eta rahim pamajikanana 8 bulan bulan
muncul kurang diem gitu kerasa perih geus geura heujeunkeun wah kakak nyeri atuh nyeri lah tapi geus jangan juru anu ngeunah mah tuh ngakan baso tiis-tiis kieu mah sambalna sambal heso pakai sambalna ditambahan ku sambal ABC ngesang ke galaksi imah ngajuru nyeri geus geura heujeunkeun geura tajam brol orokna kaluh diilik orokna lalaki langsung diurusan mun orokna lalaki tapi begitu brol diilik awewe langsung didorong des ragag kana lombangna langsung diurugan deui baheula tapi kiwari tetep sarua loba jelema nu ngabunuh orok termasuk ibu ngabunuh orok ibu mana eta nu asup kabeh hahe ngomong naon hayo sarua na baheula mah begitu keluar langsung dipaehan ibu ge sarua encan jadi orok langsung dipaehan ditutup ari nyitak mah produksi rajin ari anak embung boga bahasana bisi loba anak bisi teu kabarawan setiap budak mau ada rezeki kan urang mah pan teu yakin aku tante urang mah teu yakin sieun asup kabeh kuduna mah awewe hargaan tapi kiwari sabada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia Allah karim nu ngaran awewe diangkat derajatna ku Allah alhamdulillah naon sebabna sebab nabi urang nu ku urang petingan ayeuna ku urang Cipanganten diperingati waktu kelahiranana adalah sosok manusia yang sangat luar biasa di hadapan Allah teu aya rasul teu aya nabi anu panghebatna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala iwati nabi urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlakna tertera dina Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim uswahna suri taladana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dina Quran dijelaskan dina hadis dibejer-beaskeun termasuk seorang tokoh yang terkenal di India merupakan proklamator yang terkenal di negara India adalah Mahatma Gandhi. Ibu terang Mahatma Gandhi sanu apal orang India saha itu sahrukan cenah nyahoon eta saha deui tuh ameta bacaan cenah nyahoon ulah ngomong teu nyaho ieu mah ngaranna Mahatma Gandhi seorang proklamator rajin baca sejarah Nabi begitu beres baca sejarah Nabi begitu beres baca khulasah kenabian baca tarikh kenabian ternyata seorang proklamator India yang namanya Mahatma Gandhi ngalem ka Kangjeng Nabi angkat jempol beliau berkata dengan bahasa India Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the way he feared no one but Allah I should use I one read that he and his combination companion suffered currently tanya kana salah kita teh nya hartina maksudna kieu eta mun cek salah kita pan malam Jumat ke balik di dieu sia kudu dangdan geus ngadangdan sia kudu langsung ngadangkak kayak wae langsung disurudug hartina mah kieu punten Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the way he feared no one but Allah cek urang Cipanganten Muhammad itu hebat Muhammad itu besar Muhammad itu luar biasa Muhammad itu terkenal tapi gajeting hebat besar terkenal he feared no one but Allah tetap Kangjeng Nabi ngarasasieun hiji wungkul ka Gusti Allah teu aya duplikasian ku Kangjeng Nabi salian ti Gusti Allah dah kecil Kangjeng Nabi menuju perjalanan dihadang ku hiji musuh keur istirahat di handap tangkal korma eta bedog pedang geus euteup dina beheungna Kangjeng Nabi cek eta penjahat cek eta begal ngomong Muhammad saha nu rek nulungan ka anjeun jawabanna Allah begitu nguping kalimat Allah ngadadak eta anu nyekel pedang ngageuder awakna sageuder-geuder kesang tiis kesang badag kalalu gebedogna murag guprak dipulung ke Kangjeng Nabi dibalikeun deui saha rek nulungan ka maneh eueuh Muhammad pokoknya mah kami marek dipaehan pokoknya mah pae pokoknya mah lamun tanpa kasihan anjeun mah kami pae kumaha moal pae nulungan nu nitah kami ge Abu Jahal moal bisa nulungan cicing nu akhir sieun ka Gusti Allah bahkan Kangjeng Nabi mah saking sieun ka Gusti Allah sampai sumpah wallahi innani lastaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marratan demi Allah cek Nabi kami mah saking sieun ka Gusti Allah teu eureun-eureun istighfar tobat ka pangeran unggal poe lebih dari tada 70 kali bahkan wa fi ba'd riwayah mi'ata marrah cek hiji riwayat mah lebih daripada 100 kali Kangjeng Nabi istighfar tobat ka pangeran dina sapoe-sapoena padahal Kangjeng Nabi anu geus boga jaminan surga ti Gusti Allah tetap ngerasasieun ka Gusti Allah teu eureun-eureun istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali nu padahal Kangjeng Nabi boga SK ti Gusti Allah mata qaddama min dzambihi wa ma ta'akhir geus dihampura dosana tapi tetap kajen teh geus beunang panghampura ti Gusti Allah ngarasasieun ka Gusti Allah istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali kunaon urang Cipanganten umat Kangjeng Nabi boga jaminan surga henteu boga SK dihampura dosa henteu tobat ke tilok naik dikir tilok naik
Kadang-kadang dipingpin ku kiai, dipingpin ku ustad di masjid wae mah di musola hese hayang neangan peserta tahlil teh peserta dikit. Assalamualaikum cekel irung leos lalu patah. Anu teh mangan tilu. Karpet beduk jeung kogol. Imam mau. Tapi hari ditanya mah, "Woi, urang Cipanganten, Anda takut kagak sama Allah?" Pasti jawaban sama. Takut. Woi, urang Cipanganten, sira wedi tanding Allah? Wedi. Pada jawabannya. Tapi ternyata begitu ditanya mah sieun. Begitu ngadenge kumandang adzan di masjid di musola, maafan hakikatna mah eta teh undangan Allah, hakikatna seruan ti Gusti Allah, hakikatna panggilan ti Gusti Allah. Digerokeun kudu adzan, alhamdulillah pamuda Cipanganten daek adzan, alhamdulillah. Digerokeun. Hayya 'alas shalah. Hayu urang sarolat. Ternyata nuker di sawah nu di kebon, nuker ngopi, nuker nyatu, nu ngadaplok, ente langsung ke masjid ente. Di bejaan ku imam, weh urang teh bakal menang surgana Allah. Hese poek teu kadeuleu. Tapi lamun aya pengumuman di masjid di musola, ibu-ibu, bapak-bapak, khususna ieu masyarakat kampung Cipanganten, insyaallah isukan saentosna salat Jumat kudu kumpul ka kantor desa rek babagi beas sagantang ewang. Ngabrul moal. Ngabring moal. Kosong moal lemburna. Di mana pinuhna? Di balai desa karena aya beas. Ese akur tante. Adaan aki-aki di masjid jam 4 keneh geus hudang. Ya geus kolot mah kitu biasana kayaknya. Aya nu ngahudangkeun, hadam. Geus kolot mah. Naon ngahudangkeun kadang-kadang geus kolot mah hayang ngising. Hudang pan main eta celencak. Entah yang ngising kadang-kadang nu ngahudangkeun. Hayang kieu. Entah yang ngising, entah yang kih, kadang-kadang dihudangkeun, dicekek eureup-eureup. Taki-aki kot jojolotoan, tulung abah tulung. Eta minantu keur hees di kamar hareup ngadenge mitoha keur jejeritan, kot langsung julang. Dibuka pantun, jurang barang di dalam mitohana keur seuri, abah dicekek eureup-eureup. Cek minantu juring sih. Aing keur teu ngahuna hees. Ngahuleng eta mitohana isin memboga mun ka minantu lah aing daripada cing di imah laju kaheesan aing teh salat subuh mangkat ka masjid main mangkat ka masjid begitu nyampe ka masjid brang hujan gede langsung colokun sapeker mana cerok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kula ngawartosan jam di musola Cipanganten ayeuna geus nunjukkeun jam 4. Geus gara-gara hudang. Urang berjamaah salat subuh. Geus gara-gara hudang, geus hudang geura kacara rai. Ari geus kacara rai, hees ge kajeun. Atuh musola kosong deui. Pas kabeneran di masjid belah ditu budak santri balik santrina Ki Nurdin. Belah ditu santri tarhib itu mah ngorai kenceng. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Kadenge ku aki-aki di Cipanganten. Buset. Modal aing kos kitu mah. Geus lah aing mah nu selau we lah, nu selau. Ngilas kulir. Fir gedao singah lah. Wala ngaku ngaran ari si Jakimin. Hayu bulak balik Jakimin pas kabeneran tetanggana aya ngaran Jakimin. Cek si Jakimin aki-aki goblok sia. Naon sia subuh-subuh ngabsen aing.
deleukeun ku aing penting isukan jakimin ku aing diseret ku aing ka kolong bedug. Ieu aki-aki nu kieu nu can ngalaman diperkosa ku aing. Astagfirullah. Aki-aki ku terus diperkosa. Batur durdar bedug ditabung ngangong geus araradan. Kalau truk mana keluar, nya hujan gede ieu ulah-ulah teh nu jauh nu deukeut kieu kamu sholat. Pendak katakol bedug ket gede, nakolkeun kana kohkol. Lumpat main kana pangimaman barinya kelantihang adan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar atuh kahayang makmik ulah dikeutkeun kana irungnya atuh kadenge ka baros pan ada halo lain Allah halo huntu ompong letah meulit pajejeut Allahu Akbar Allahu Akbar tikoro ateul ari ngaroko beuki lumpat keluar ke kamar mandi kuat nonggeng batuk huha barang geus ngarasa hampang ti corona geus teu karasa ateul ti koro neruskeun deui kana hanca ja panjang keneh cekel deui sapeker asyhadu anna muhammadar rasulullah cek tatanggana dak kebosan nu leupas wah lain haya wah ada sholat teu kuat lumpat ka kamar mandi deui gusti buatu kot nonggeng meureunnan buatu kabel teuing beuteung ka onjlog-onjlog mules hayang ngising heula nagok salila-lila aya 20 menit meueuh nu adan cek tatanggana ka mana nu adan paeh gitu soreng batur ngising heula barang geus beres cebok wudu maena langsung teruskeun hancacan anggeus la ilaha illallah barang nempok kaluar geus beurang kotokna pantun nempokeun cek kotok hello geus beurang wah makanya ulah nyedekeun kaki-kaki we pamuda Cipanganten ulah cuman sebatas ngayakeun muleuh hukum ternyata pamuda Cipanganten kudu sanggup jadi supirna ieu mushola ieu masjid alhamdulillah pan generasi penerus tadi ge pan cek MC teh cek lu nyambut sebadul yaum rijalul kan pemuda sekarang pemimpin di masa depan belajar ente atau amin-aminan ge paling ojek nu datang ngan sababna ngaranna si amin ai ka mana ka ajan ka baros sajabati amin ai istajib doana urang perlu belajar nu matak ulang ngajak kan dulu urang Cipanganten ayo anak-anak urang ieu anu masih kena leutik anu masih kena ngabutuhkeun kana pendidikan anu masih kena ngabutuhkeun kana pelajar yo anak-anak urang bawa ka madrasah seret ka pasantren tarik ka mah kiai belajarkeun ilmu agama insya di dieu seueur kiai di dieu seueur para kiai alhamdulillah hayang belajar koli ka Cisolong tuh guru kula Kirnudin kuari we geus kolot mainanya nya itu atau ki juhai-juhaimi umpamana atuh ayeuna kenceng ngora keneh bae ya jal geus kolot mah doang nu tadi atunya lah ku lagi kerada ngoraan mau ngonceng sora wae kuali-kuali geus teu kuat ngap geus kolot mah ngap geus gawawa napas ge pondok dengan mata geus kolot bagus janji pangeran ngabuktikeun wa man nu amilhu nu naqisu fil khalq bener sah jelema nu diberi umur panjang ku Allah kesempatan diberi umur ku Gusti Allah rada panjang maaf nu naqisu fil khalq dikurangan sagala bentuk nikmatna nikmat mata dikurangan hartina dedeleuhanana geus mulai rada rabun
terkecuali karena duit jeung anting cekas nempo nu herang buset lumayan coy cirina moal ka Allah bah bara duit ieu mana teh 100.000 ieu gocap ieu 10.000 ieu goblok eta mah gobangan setan nyahoan moal ka Allah diasongan ku anakna ku incuna bah pambacakeun sih Qur'anon babacana ngageblek poek lalu umpatan huruf kuraku huruf lalu umpatan matanan soreng serabun huruf lalu umpatan mata kayu mangpang mengpengker ngora rek balajar mah bener tak geus kolot kakarak urang tinggal persiapan anak cenah kami mah sieun balangsak teu gawe ningan gawe boga duit ulang ngandalkeun tanaga mah aya ukuranana punten 40 tahun tanaga mah geus murangan akur tapi mun aya ilmuan mah masyaallah tuh tingali kiai-kiai jaku ilmu lain ku tanaga ku ilmu teu capek teu capek alhamdulillah ku ilmu jaku lagi terus terang lain ngalem kula sorangan lah jaku lagi ti Karawang ti jagat Karawang datang ka parumasan kan itu mau naon-naon mun rek diucik-ucik ku pamajikan kan cuman sebatas mawa salak Brazil doang. Kurang kiai-kiai nu adil berurang kabehan muga-muga Allah sing dipanjangkeun umur dan barokah amin si pasien kesehatan sing saleueur santrina insya alhamdulillah ibu hayang boga anak jadi sia kiai hayang anak boga minantu santri hayang tewak santri baboskeun nyartina baboskeun teh jeung anakna kitu tah tikahkeun insya ulah nepon loba duitna bae si mah cenah cingcreung usahana cingcreung cingcreung ge keur ngora geus kolot mah teu karasa kulang sajam leuwih ngomong naon terus dengekeun heula dipentaan hararese terus-terusan bae teruskan kembali deh go ngajak anak-anak kurang bawa kabar tasyarat kabar tarik ke imah kiai belajar ilmu agama hayang belajar qiraat hayang belajar qura tuh kaji solong cenah hayang rada jauh bawa kaji sereh bawa ka ditu ka bitung insya alhamdulillah atuh Ki Haji Juhemi jalan urang di itu tapi kuari mah geus disebutkeun aslina mah eta tah pucuk nagara tadi dingin tah pasir angin tak urang pasir angin masa rugi nan sababna ketika ngadoa tereh direspon ku pangeran sabab deukeut ka aras urang mah handap kana jauh nu mah teu ngalut ditu mah tereh bang langsung tewakan ku malaikat doana komo kula mah dipetil ngarayap heula ka baros di baros nanjak di ditu mah tinggal cus ka luhur. Nah, ayo teruskan ya. Iya loba anak-anak kurang ya gunan anak-anak kurang masih kira ngabutuhkeun kana pendidikan. Ayo bawa insya kenalkeun kana ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah dina peutingan ieu masyarakat kampung Cipanganten maulidna ngabogaan tema, ngabogaan judul. Tinggalina sepanduk. Beuh, kocing polodo di kula. Hello. Wan ieu yo tuh. Ngan ieu kula rada teu cocok ya. Nanti cocok nak aku masjidna kos kieu musola ina kos kieu ngolok eta ngolok kula barang dikirim fotona we gagah amat masjidna tah dong ieu barang cikene kula bawa ka mana ka panitia ka musola wae musola kudu nama jujur teh musola lagi foto pret langsung kula ngarangu kieu palsu mah palsu geus teruskan tujuan anak tema tuh tabligh akbar dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kakarak carakan ya panitia ya. Untuk disingkat. Tulis sallallahu alaihi. Lolobana masuk singkat Muhammad saw. Harus jangan disingkat-singkatnya kok saw. Allah singkat, Allah sewet. Subhanahu. Jaki wari mah zaman milenial lain men singkat-singkat bae ulah-ulah teh naon kadaharan singkat cilok, acidi, cilung, cilor, cibay. Acina ngambay singkat bener singkat-singkat baik sekolah dasar SD taman kanak-kanak TK pendidikan anak usia dini PAUD singkat deh PAUD pendidikan anak usia dini mulai singkat deh paragi anak ulin doang aturnya anak sekolah PAUD pan indungna bisa ngiridit anakna sekolah PAUD indungna bisa arisan anakna PAUD indungna bisa nyokot emok sekarang emok dulu singkat ulah-ulah teh naon kamari rame capres calon presiden, wakil calon presiden, wacapres, kepala madrasah, kamad, wakil kepala madrasah, wakamad,
Wakamol geus ulah ngomong geus bae. Urang babada. Mana teh mana jauh ieu mah. 12 Rabiul Awal 1442. Tah. 29 Oktober 2020. Oh, geus kieu we geus lah. Ayo ngumpul-ngumpulkeun kieu. Aduh-aduhkeun tah, simpul lodod eta. Izin kula. Ai teu dibere foto, jangan nanya-nanyakeun bae. Adi di foto kieu geus beres dipake wadah gebotan. Jadah doang. Mending pakai wadah gebotan, gebotan banget aku gua abah jabrod eta barang pakai pelindung WC teh eta. Paragi ngising. Sanul krek ceramah dak itu aki-aki make songkong ngising jamban kieu. Mudah-mudahan urang kabehan sing menang kaberkahan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Sabab kabehan urang kabehan ieu lain sampai 2 poe tiasa anggal-anggalna. Sataun hampir sataun ieu. Urang di ngondang ka kula sampai kula ge poho can boga jadwal can boga nanaon geus ngondang. Poho cek ulangan tenget teh 12 ces kapeutingna. Umpama tadi tanggal 12 kapeutingna ingat ku kula dicoret langsung set. Untungna jol ki jam juri datang deui. Ieu cenah kula anu ti Cipanganten pakarak bray. Alhamdulillah untung teu kausian. Aduh. Kula meneh geus nya untung plong gitu tadi geus mah alhamdulillah pentingan di tina taksis kudur iradat Allah pribados tiasa silaturahmi patepung lawung sareng urang-urang Cipanganten dulur kula kabeh. Alhamdulillah nu batak jauh di jog-jog ya ibu-ibu bapak-bapak alhamdulillah dina ngayakeun acara peringatan Maulid ya Allah ninggalkeun imah bener cek bener teh nu matak dina kesempatan di lolobana ibu-ibu karena bapak-bapana mah ditinggalkeun titah numbuhan imah nu matak ibu-ibu nu lolobana mah alhamdulillah ngomong neka geus di imah bae pokoknya balik di ditu dibere jatah. Nentak ibu-ibu lolobana bapak-bapana sabaraha hulu pun eta. Kitu ge eta manu ti Solong ti ditu. Jauh datang urang ka ieu tempat teh keur ngabuktikeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener? Komo lamun urang ingin kana keterangan seorang ulama netuskeun kata mutiara, punten lain hadis, lain Quran, cuman kata mutiara, tapi aya kaitan jeung peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha ngaranna? Syekh Imam Sirri As-Siti. Sati acana pupus anjeunna nyatuskeun kata mutiara dengan bahasa man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad utiya radatan min riyadil jannah. Barang siapa dan siapa saja yang datang ke tempat maulid nabi maka kelak nanti orang tersebut akan mendapatkan taman surga. Kan jelema mah pan beda-beda, beda hulu, beda pikiran, beda sungut, beda bacot. Bener? Aya wae nu komen, aya pro, aya kontra, bener? Aya nu teu cocok, protes. Hei imam, iya. Anda tadi mengatakan bahwa orang yang datang ke tempat maulid Nabi akan mendapatkan taman surga. Iya. Emang apa alasannya? Naon alasanana? Dibere argumen jawaban li anna qasada dalikal mawadhi illa li mahabbatihi. Moal pati-pati datang eta jelema ka tempat muludan terkecuali si eta jalma dina hatena tertanam rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Jadi modalna urang datang ka ieu tempat dengan modal hiji cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan si Kangjeng Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah, saha jelema anu cinta ka kami eta jalma anu cinta ka kami bakal babarengan jeung kami di surga. Ya Allah ya Rabbah. Emang urang bakal asup ka surga? Insyaallah nu paling penting yakin pan kiai, kami mah tukang dosa, kami mah tukang maksiat, kami mah tukang doraka, kami mah tukang taledor kana parentan Gusti Allah. Ulah sieun nu penting urang jauh tina kufur, tebih tina musyrik, ulah nyaketan sifat pamurtadan, sanajan tukang maksiat, sanajan tukang doraka. Kangjeng Rasul pernah nyabdakeun syafaati yaumal qiyamati li ahlil kaba'ir min ummati, syafaat kami bakal kapanggih ku umat kami. Umat kami nu mana? Umat kami nu golede dosana. Li ahlil kaba'ir min ummati pikeun ahli-ahli dosa nu golde. Saha? Urang petir. Saha deui? Urang Cipanganten kabehan. Rumasa urang tukang dosa bener? Rumasa tukang maksiat, rumasa tukang ngomongkeun tatangga, rumasa tukang ngomongkeun bitoha, rumasa tukang ngomongkeun babatur, rumasa urang tukang. Sagala-gala tukang, bener. Tapi sanajan kos kitu hayang jasa dina poe kiamat ketika urang digulungan di alam dunia geus maraot kabeh dikumpulkeun di padang mahsyar dina poe kiamat urang kabehan meunang pertulungan syafaat nati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya mudah-mudahan hasil jerih perihna kacapekna para panitia puas demi terwujudna ieu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga urang kabehan moga-moga sing dihampura dosa kabehan amin dibabarikeun milik rizki hasil maksud kabehan insya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Amin tadhakuri jiranim bidhi salami majastada manjaro min muklatim bidami ya Rabbi bil
Kamana jalan ka Jogja ka ditu ka Palihwetan, kamana jalan ka surga ka ditu ka pangajian ya Rabbi bil mus. Kacang panjang ngarang-rangan daun kokok hararejo anu nganjang kaberangan ngaringkuk nungguan kejo ya Rabbi bil. Boboko ayakan letik melak cabe diawurkeun boboko hanti leletik geus gede dikabaturkeun ya Rabbi bil. Indung-indung kapala lindung aki-aki ngala belut kaduhung abadi kaduhung boga salaki ge burut ya Rabbi bil. Aeh babanjaran ngala belut ka Ciguha paeh ge teu panasaran seubeuh gelut jeung mitoha ya Rabbi bil. Kaditu ka Palihwetan kadieu ka Panggilingan minantu nu rada edan mitoha ditampilingan ya Rabbi bil. Kare es kembang na ngora jambu batu dayeuh kolot ari hees jeung nu ngora lebah nyatu jeung nu kolot ya Rabbi bil. Buru-buru gerak ka ditu mun ka indung penta doana lain kuru teu beuki nyatu hayang nyandung can laksana ya Rabbi bil. Kini-kini dina jublek baju berem dipoekeun nini rada geblek rek dibeulem teu daekeun ya Rabbi bil. Nini molotot cek nini mun goblok cek ya setan sia sanu daek dibeulem sanajan ulah dengan aing tang kurak dia ge moal goblok dia rek meuleum aing lunjak deuleukun ku aing cenah dibegal ku aing di jalan. Cokot ku direbut kardusna astagfirullahaladzim. Tak punten mah ki jam juri kardusna ulah hijinya dua. Sabab abdi lamun dibere hiji ke lamun dibegal ku nini balik ka petir mawa naon. Nu matak ari dibere dua mah pan sanajan dibegal ku nini masih kena aya cadangan hiji deui. Hampura kasadana mudah-mudahan urang kabehan sing dihujanan rahmatna Allah amin. Sing dihujanan ku hujan rahmatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Kangjeng Nabi diutus ka alam dunia tujuan keur rahmatan sadena alam insya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten kasadayana para guru, para jamaah ala kadar ti jisim abdi cekap sakieu kirang luangkung nyuhunkeun hapunten anu sagegeungna bilih bisi carosan sim abdi ti awal sampai ke akhir kirang berkenan kirang entep sareuhna abdi sebagai manusia biasa ing tidak kasadaya nyuhunkeun lautan hampura samuning kalepatan khudma safa wa da'a makadar bila mana ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila mana ada umur kita panjang insyaallah kita akan bertemu kembali amin ya Allah ya rabbal. Jalan-jalan ke kota Banten naik roda kekeretekan hapunten panitia hapunten mun aya berkat sok mangga geura kardusan wabillahi taufik wal hidayah walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi